Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Bah jagur mah teu lemek teu nyarek. Keheul aya hayang sari oge aya neuleuh pamolahna anu jadi muridna. Puah keusik anu nyarasag teh ditiupan sakedeung oge bersih ongkoh kapalidkeun deui ku cimata. Geus kitu mah digeuleuh deui si jamian teh nyampeurkeun ka mangsal hapi. Nafsuna beuki ngagugudu boga rasa dicurangan ku anu jadi musuhna. Teu ngalobakeun dicarita saburut we manehna naraja ngahiukeun pereupna dina curus gugur gunung sabagian tina curus-curus ulin padingdang. Asalkeunna kana sasaran pinasti bakal rebah. Kolebat mangsal hapi luncat ka gigil dina gaya monyet nyingkahan paneungeul nakis panarajang bari ngagaprukeun legeuna kana pipi. Tapi orok kaya sakali ieu mah si jamian teh tah ngagentak ka balieur sarta pindah kuda-kudana bari nyodokeun dampaleungeuna kana iga burung. Mangsal hapi ngaranjug oge. Bari sakilat melenting ngalegotkeun awakna. Sukuna nejeh pigelangan lawan. Orok kaya si jamian oge sakilat ngerobah gerakan leungeuna rek newak cecekolan sedengkeun anu sabelah deui ngahiuk nimpugeun pereupna. Tapi mangsa hapi oge teh eleh cingeus. Kumaha we monyet manggih bahaya. Sakiceup manehna narik deui sukuna sarta culung luncat ka gigir bari mikeun pa narajang musuh. Bari ngagero leungeun diheumatkeun ngagunakeun tenggelan tepang rek ngahanca beheung lawan. Si jamian rikat nyerong bari ngakilekeun sirahna andongko. Truk leungeun mangsal hapi ditakis saburut pereupna nu hiji deui nyuruntul rek ngahanca dada. Mangsal hapi rikat ngajauh ka tukang. Dadana geus bisa disalametkeun tapi leungeunna karasa komper akibat benturan urut tadi diadu jeung leungeunna si jamian. Jelas upama seug ngadu tanaga mah mangsa hapi moal aya meunangna. Hal ieu geus kajudi ku si jamian kalawan teu mere tempo pikeun nyeunghap manehna terus ngahujanan badan ku jurus-jurus anu teu bisa dianggap enteng dina kahebatanana. Anu pikeun mangsa hapi mah ayeuna ngan ukur bisa nakisan panarajang bari cungcak cingcet ngagunakeun ka maheranana dina ulin pamonyet. Tapi kalah kulila mah manehna oge kawalahan yang hareupan gerakanana si jamian anu beuki berat karasana. Waktu mangsal hapi luncat baraya ieu keneungna geus hasil bisa dibabu ku tenggelan si jamian anu dieusi ku ilmu batu karang anu akhirna mamangsal hapi teu bisa nahan adegan badana. Manehna ngagedebut labuh sukuna karasa asa poto sameme bisa ngagurinjal hudang deui dampa suku musuhna geus nyampeuk manten ngahiuk ngajojogadona. Mangsal hapi bari peureum ngabalieurkeun beungeutna satekah pola ngepeskeun panarajang lawan. Tapi leueur teuing
teburung dampak suku si Jamian ngabretuk karena tulang sirahana belah tukang anu akibat mah kira-kira hebat nggak mangsal hapi nepi ka ngacleng aya kana sababaraha halengkahna bari lungleng katur lengan cik aing oge naos sakunyuk tarima modar sia modar si Jamian haha nelemusuna geus ngajoprak teh kira-kira gerahna timbul nafsuna hayang sakaligus namatkeun riwayatna nu jadi lawan teringat seperti oge yen sanajan musuhna sasat geus ngajoprak kaya daya teu walakaya tapi ngaran-ngaran Kimandahong mah tetep we mangrupakeun hiji bahaya lamun seug anu jadi lawanna gana-gana wanina rajang. Hal ieu memang di luar sangkaan jeung ijiran si Jamian. Sakilat badan ngablesat narajang ka mangsal hapi dina gerakan begu nyungkur. Tujuanana nyaeta rek ngabudal badikeun pejit musuhna. Mangsal hapi sanajan geus narasa ripuh tapi maehna masih bisa ngagunakeun sesa tanagana. Sakilat maehna ngagunakeun gerakan gorentel monyet bari dua leungeunna anu ngeked teh nyakar jeung nungkup beungeut musuhna. Akibatna suning di luar tina ijiran. Ari kaprot, ari kocyak we si Jamian ngakok bari ngajengkang beungeutna boloboran getih, ari breh teh mata kukurayeun bulu punuk baraya. Panon si Jamian duanana getihan. Si horeng karamas kuramoromana mangsa hapi anu ngeked anu tadi dipake nyakar beungeutna. Aki gumilar nepi ka ngagorowok. Kaget ku tindakan akina nu di luar rasa kemanusiaan. Tapi mangsal hapi teu ngaliuk-liuk malah maena sorangan mengpeukan beungeutna kedua leungeunna. Tembong cipanona anu marebay tina sela-sela ramona. Dalah maena oge kacida teu nyangkana yen musuhna bakal ngarandapan musibat anu kacida pi kasediheunana. Anu sama sakali tindakan kitu teh di luar kasadaranana sasat hiji tindakan anu teu dihaja. Lantaran naon manehna teu kitu sanajan bener bisa nyalametkeun awakna ku jalan ngagunakeun gerakan gorentel monyet tapi can puguh manehna bisa salamet lantaran si Jamian geus tangtu bakal nyusul tepus. Sedengkayan manehna harita geus kasih dari puhna boa bakal ngababatang jadi banusan moal kuat ngadah tenggeulana si Jamian anu pikeun maehna mah maehan teh jadi kapuasan. Hal ieu ku aki sidik mah geus kajudi. Memang posisi mangsa hapi teh keur kacida sulitna. Mun manehna teu ngagunakeun gerakan sakar monyet pasti manehna sorangan anu bakal jadi korban panarajangna si Jamian anu bener-bener geus ngebrehkeun maksudna nyaeta rek kabinasa mangsal hapi. Ngan salahna teh bekabeneran kana panon keunana teh puguh ge gerakan refleks atuh eta anu nyampak nyaeta anu bakal kabeunangan. Ari Mang Dekong mah ngan ukur ngaranyu tepisan merekomentar sanajangan ukur dina jero hate. Dalah mahena oge geus ngalaman si Piong nepi ka hanteuna. Sirahna beulah kapan eta oge teu dihaja. Ngan untungna teh taya anu ngalaporkeun kana wajib. Dalah bah jaguna oge kapan teu naon-naon ukur susumar rek males kanyeri. Ayeuna bah jagur nyaksian deui hiji kajadian anu teu saeutik nimbulkeun amarahna. Geus puguh teu heula dua muridna pada ngababatang. Ayeuna ditamah deui ku si Jamian anu kokosehan bari gurang gerung. Dua panonna narongtot kaluar sarta kayaan beungeutna geus teu mangrupa jebrog ku getih. Bari ngagerong ngalakeun sora anu ngacerebet mata karuntageun jajantung. Manehna sakilat nyamber ka mangsa hapi. Geus moal asa-asa deui musuhna rek digebot sinar ramuk tulang-tulangna
daging narek disebetan satagetina rek diuyup geus komo polona rek dicok-cok supaya puas mulangkeun ka nyeri kanu jadi musuhna. Tapi Gumilar moal mikeun lamun anu jadi akina kudu ngababatang ku panandasa dengan kesit Allah batan tatit atuh manehna ngolebat nyalametkeun anu jadi akina. Ngolebat kelas tengelan hoe Bah Jagur anu bobotna ratusan keti anu diancokeun pikeun ngaramukeun sirahna mangsal hapi ditakis ku leungeun katu Gumilar. Bah Jagur nepi ka ngaranyug geus 2 kali manehna tina mujeng hiji kakuatan anu kacidarosana. Padahal teulan ujunganana teh mun dibandingkeun jeung waktu ka tukang-tukang ayeuna mah geus ningkat sababaraha tahapan. Tapi buktina tetep aya nu bisa nahan. Saperti ti heula ayeuna oge manehna teh meh ti jengkang teu kuat nahan tanaga adu malik ka manehanana. Anu ngajadikeun tenggelanana namag teu beda we ti neungeul atawa per wajah anu kacida kuatna. Ngarasa panarajangna anu munggaran gagal. Bah Jagur coba mikir, hiuk we manehna ngasupkeun teulan leungeun kencana ngawangun jurus gugur gunung dina gerakan runtag jagat. Nyata salah hiji bagian tina ulin padingdang. Tapi Gumilar rikat ngolebat ka gigir. Siap! Ngabuskeun jurusna dina gerakan orai notog. Bah Jagur ngakilir meceun ka gigir. Bari ngababukeun itek hoena kana leungeun anu jadi lawan. Orokaya sakilat leungeun Gumilar ngaleungit gerakan orai totog tetela ampuh teu bisa diungkulan kacepetanana. Bah Jagur ngan ukur ka bagian tapakna. Itek hoena ngahiuk ngahakan angin oge samemeh manehna bisa nyusun di panarajang leungeun Gumilar anu memang mangrupa buntu tina gerakan orai totog sakilat ngolebat tina gerakan pecut kilat ngacebet kana pipina Bah Jagur. Lumayan oge panas perih karasana dihakan ku semu gunting pangleler ti pamajid anu geus diturunkeun ka Gumilar. Tapi Bah Jagur memang kakuatanana lain bantrak-bantrakeun baraya. Bari ngagodegeun sirahna maena hiuk deui ngahembatkeun paneungeulna. Sakilat lop Gumilar dina gerakan monyet ngemil warisan ti mangsal hapi tina ulin pamonyet. Sukuna ngalengkah jero make ulin cimande buhun ngetrok siku anu nyekel paneungeul bari nakis. Meupuh leungeun Bah Jagur anu dilakukeun ku leungeun kencana. Sakali ieu mah lawan teh ngalakukeun panarajang dina gerakan kembar. Kolebat lop Gumilar nyusup ka handap. Paneungeul anu geus ngoleweng dina gerakan cacing kalung nobros bumi borengkal kagegereun Bah Jagur. Hiu ngirimkeun jurus katilu Tanjung Pura ngahanca careham. Ngan bae Bah Jagur oge sarua kesitna baraya. Manehna tapis pisan nyingkahan satagimbahan gerakan nu jeung lawan. Bari malik sata mundur salengkah hiuk deui Bah Jagur ngababankeun itek hoena rek nigas beuheung. Gumilar rikat ngalegot. Bari diteruskeun ku cingkrak dina gerakan hapapindah. Kolebat deui paneungeul Bah Jagur nuturkeun dibarengan ku gerakan leungeun kenca anu rek newak awak Gumilar. Tapi Gumilar ngajoelat. Sakilat dina gerakan balik Bandung, bari malik sakilat ngasupkeun oge tajong sapu jagat anu aya dina ulin Tanjung Pura. Hiup, caku, neungeul ngahanca ke kemplong lawan. Tapi Bah Jagur memang benar-benar kulitna wedel sakana kulit badak. Sanajan geus sababaraha kali kabeunangan tapi tetep tagen taya anu dirasa.
Ayo sia gerabrakeun gerak ketukeun kabeh pangabisaan di kate Gumilar sok jadi tadah ku aing mah tadeuy ku aing mah kabeneran euy kaula ngalalan teh henteu gaplah manggih lawan anu tangguh Bah Jagur nya kakak bari cumiduh sarta terus ngahujanan ku tenggelan-tenggelan hoena anu kacida matak bahayana. Tong waka ujub Jagur sanajan kaula ngababatang jadi bugar tapi masih kene lila urang ngadu jajaten teh tema Gumilar bari jingkrak ya modar sia modar didinya modar mah dirinya soblok kurang ajar sia Bah Jagur nyorowok bari ngahembatkeun itu koena moal anu bisa nyabut nyawa salianti anu bakal nyambut nyawa kula malakal maut Jagur sok nyanyawanan teuing hirup teh Gumilar ngeserkeun kuda-kudana bari micieun paneuh Bah Jagur ngajago sia memang kuring lalaki munya si lain lalaki gerak tadah ya pada lain kurang ajar sia Bah Jagur narajang terus bari ngabubat babitkeun itu koena maksud nama moal mere hati ka Gumilar tenemalan terus we kokolebatan nyingkahan gempuran anu jadi lawana bari ngintip-intip lolongkrang pikeun males narajang anu dina bakna ngahaja manehna ngagunakeun gerakan anu beda-beda sanyana pikeun nguji nepi ka mana kaampuhanana Bah Jagur tapi tetela kabeh oge eueuh anu mental malah semugunting dibawakeun ku tenggelan-tenggelan madi warisan ti pamajil oge leumag teu bisa ngalumpuhkeun anu jadi lawan kolebat deui teugeun Bah Jagur mangrupa cahaya rek nyabet kana cangkengna Gumilar sakilat luncat bari meupeuhkeun leungeunna kana pigelang sedengkeun tuurna nyuruntuh nekuk ngahancageun Bah Jagur geus kitu kalawan manis pisan Gumilar ngagorempalkeun awakna bari nyoloyong suku katuhuna ngacedak kana gadona dina gerakan sepak kuda beger bareng jeung cerekna manehna nincak taneuh ngagentak malik lantaran karasa aya sameran angin ngahiuk kana punukna tapi gerakan Bah Jagur sakali ieu mah teu bisa diungkulan ku kacepetan gerakan Gumilar dina ngalegokeun awakna hoe ujunganana anu gedena sarua jeung bitis sarta ngandung tanaga bobot 1000 kati ngagejet kana tak-takna geus teu bisa disinggahan deui modas ya mangsal hapi katut Mang Dekong nepi ka ngagero marengan sorana Bah Jagur ngarasa reuas anu lain dikieuna sok sieun incuna ngaranapan apes teu kuat dadah tenggelan musuhna anu memang kacida hebatna dalah ki sidik oge ngaranjug mangpaurkeun nyeblak oge barang mireungeuh ngagejretna tenggelan ujunganana Bah Jagur kana tak-takna Gumilar nimulkeun sora anu kacida tarikna malah taneuh anu keur ditincak oge rarasaan teh ingung kawas aya lini luluhukan kabuktianana kacida hebatna mun nu teu biasa mah bakal ngarempeyek moal buak mata kesempal tapi Gumilar mah memang luar biasa manehna kalah ngajol ka luhur aya kana sadeupana sataragrag deui ka handap ngajebak geus aya di pasangan aya dina pasangan gelap ngampar salah sahiji pasangan culus ilin madi sedeng Bah Jagur sorangan nepi ka ngacalwo jeung keur jampalik korejat deui hudang ngajarig jeung nangtung duanana pahareup-hareup sarta bari taya anu lemek taya anu nyarek duana oge pada ngandung rasa kakaget
Bah Jagur ngarasa kaget dumeh buktina musuhna teh bener-bener tangguh kuat ngapi milik daya tahan anu kacida hebatna tinimang ngarampeyek atawa sempal matak-takna da kalakah ngajol balik teh sakara-kara tapi saknya namah teu matak heran teu matak helo pikeun anu nyaho jujutanana saperti Aki Sidik mah naon lantaran ieu teh saya lian tina buahna panggemleng Aki Sidik bareto waktu badan Gumilar digencet digebot sarta ditenggelan ku ombak laut kidul anu ngagalura malah nya di tempat ieu pisan bareto dilakukeun lamun dibandingkeun kahebatanana naon leuwihna hiji tenggelan ujungan bobot 1000 kati jeung tanaga ombak laut kidul anu cumugur ngagalura ari kaget Gumilar apa anu jadi lawan secara sakaligus kabenangan leungeun jeung gadona malah gauna mah nepi ka 2 kali pisan tapi tinimbang Namrud mah kalakah nyuruntul ngirimkeun di tenggelanana anu lain deui hebatna kurang-kurang nahan mapasi manehna sorangan anu bakal Namrud Bah Jagur anu kaya nafsuna geus bisa dikandalikeun deui ngagentak maehna ngawangun gerakan lancah maung gerakan pamungkas pikeun manehanana mah dina hatena geus ujub sakalieu mah pasti musuhna bakal tepak deku moal aya dayana kayan badana bakal diacak-acak ku baling-baling anu ting hariuk muir teu beda we ti Pesorajang sedengkeun Gumilar nu kaayaan dirina geus leuwih ti heula sayaga dina pasangan gelap pampar teu miceun tempo deui sabrut we manehna narajang lawana jurus-jurusna anu ngaruntuy 7 teh sakaligus ngacak-ngacak beheung hoe ujungan anu teu beda we ti jari-jari anu kacida seukeutna akibatna geus mata kaget deui bae Gumilar cungkir jumpalik ngabantingkeun sedengkeun Bah Jagur Namrud dina tempatna gerakan lancah maungna buyar tapi ari hoena mah tetep dicacekel alah teu sangka euy urang Garut boga tandingan kaula tapi aneka Gumilar ulah ngeunah-ngeunah cicing deuleu nya ayeuna kudu minta dihampura ka indung bapa nika meumpeung aya kasempatan keneh sia heuh kula diberi waktu ceuk Bah Jagur bari ngahegak nyaritana pedas pisan maksudna mah pikeun nyentarekeun hate nu jadi lawan sok padahal maena sorangan geus umar miris lantaran Gumilar lebih unggul batal manehna sanajan maehna nganggap budak masih keneh bau jari ngau korejat Gumilar hudang deui kalawan teu sakara-kara jelegedeg ngawangun pasangan gerakan gelura laut kidul atuh Bah Jagur oge anu geus ti heula hudangna ngawangun pasangan tetep dina gerakan lancah maung sakedapan manehna ngaheningkeun cipta musatkeun pikiran musirkeun tanaga batinna ngapijilkeun kakuatan ilmu batu karang sakilat bersaat gulungan cahaya anu huak hiuk akibat tina gerakan jeung tenggelan Bah Jagur nyamar ka Gumilar anu tetap ajeg dina pasangan galura laut kidul plos gerakan kolecer Bah Jagur ngahanca tempat kosong malah make semu-semu berat ayeuna mah gerakanna teh teu beda we tina Rajang Cai anu ngagulidag sanajan bari ngeplos taya capakna badan Gumilar najan teu nyingkah jauh tapi luput
teu bisa ditarajang lantaran salilana nyusup kana longkrang mubengna hoe ujungan dina gerakan lancah maung. Malah beuki lila gerakan lancah maung teh beuki kenor sasakarasakan sida beratna. Lantaran bener-bener gerakan lancah maung teh narajang lautan anu ombakna ngagalura. Geus kitu mah kakara Gumilar ngagunakeun jurus pasangan alif. Gas! Gerakan potong tunggal ngahanca. Bah Jagur ukur ngarandeg meusan. Sak gerakan lancah maung malik narajang. Gumilar rikat ngolebat dina gerakan lengkah 12. Gas! Hayeuna mah ngahanca ku gerakan potong 2 anu ditulikeun ku teueulan kepeng jurus katilu Cimande anu ngahanca iga burung. Reg sakaligus gerakan lancah maung teu eureun. Bah Jagur ngadaligdeug bari sasolontodan. Hoe ujunganana maceleng lesot tina leungeun anu sikuna ngaplek potong. Sigana mun teu kahalangan ku kulit-kulit mah kana coplok. Ngan sakitu-kituna sora nu kaluar. Marona molotot leungeunna anu ngaplek semet siku lantaran tadi waktu paneungeulna ngeplos ku Gumilar teh dihanca ku teungeulan potong 2 ulin alif. Mireuh akibat teungeulan kitu Gumilar mani molotot malah satengah teu percaya kana ketenjoanana sorangan. Ret kana hoe Bah Jagur anu maceleng kagigireun. Ret kana leungeun Bah Jagur anu ngaplek si dipotong wates siku. Samemeh Gumilar nyarita naon-naon ngan sakilat Bah Jagur ngarabu si jamian anu keur hahargungan kidi gue dipanggeuh ku tata kencana. Sakitu geus mati ngadeg teh masih keneh kesit kalaban teu ngaluarkeun kecap saucap ciung mahena luncat tidinya dituturkeun ku panenjona Gumilar. Mang Dekong, Mang Salhapi, Katut Aki Sidi, mahal mah Haji Rukman oge ti Gunung Puntang. Ngabanduh antara eta kajadian. Bah Jagur Jongjon ngungkug manggula si jamian. Guru jeung murid nepi ka ngarandapan tanpa daksa akibatina teu bisa ngadalian hawa nafsu anu goreng. Anu tinggal di dinya ukur opatan ngaharuleng saurang oge eueuh anu lemek eueuh anu nyare. Geus kitu kop Gumilar nyokot hoe paneungeulna Bah Jagur anu tinggalkeun. Alhamdulillah baraya pas pisan. Tabuh 12 simkuring tiasa ngarengsekeun lakon Gumilar kitu tanya. Hasil karya Bapak almarhum Bapak Sukandar ya. Urang doakeun almarhum anu ngadamel ieu naskah nya. Sing ditempatin tempat nu mulia di alam kuburna, sing janten ladang ibadah ieu hasil karyana tiasa ngahibur urang sadaya nya. Tiasa namihan naon teh pangawaruh kitu nya. Guaran-guaran oge sae kitu tanya. Oge insyaallah enjing atanapi pageto simkuring sejenaraskeun lalakon saparantosna Gumilar nyaeta Ruyung Koneng. Sakitu anu tiasa kapihatur bobot sapanon celang sapakan. Boh bilih aya kelepatan sareng kakirangan dina medari carios eta malulu tina kapakiran ilmu simkuring. Ulah kilang-kilang ngapunten baraya nya. Ada simkuring sok dibarengan ku heureuy da memang simkuring mah untung atuh tukang heureuy ngadongeng. Jadi upami teu heureuy teh asa kirang puas meskipun hal ieu teh aya nu panuju aya nu henteu. Mangga teh langkung eta mah nya. Mugi-mugi ya carios aya pulunganeunana sareng janten pangbeberahmana. Manawi kapayuna tiasa tepang deui dina jejer carios sanesna sambungan tina ieu jejer. Nyaeta si Ruyung Kabung. Sakali deui sakitu kapihatur kembang kinetik sanebaran sari tutup lawang sigotawa geber bra